Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang, geus dibuka lebar-lebar asup ka urang. Sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika. Tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9. Geus 14. Ayo sia udag-udagan jeung aing. Berangkat sia Cina cek Amerika, perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian. Urang teh naon? Urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih? Kok jadi kos kieu sih? Kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000? Kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000? Atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung bale ieu mah tuh. Tidak kumaha aja bayu. Perang, urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae. Bodoh orang Indonesia mah teu nyahoan naon. Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teh jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari. Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar. Taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaan anak neuk kumaha sedengkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Iya teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar. Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teh nyahoan kieu amat sih demo ka mana pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencarita hakikat syariatna ku ari keur diresapel kumaha perbaiki. Hayo coba menteri poh, ieu ganti. Itu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia deuk ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu. Ilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan. Ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein. Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh.
ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing Iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geusan heulana. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Jer, perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kamu bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik, yaitu dan garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Moal kuat kajen kumaha. Nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya da geus boga pemikiran. Ieu moal kuat. Ngudag dolar Amerika teh moal kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing. Jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia. Lain titah ibadah nangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan yang kekawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek parae. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha segala-galana. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi? Cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahuna sya'u. Lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula. Manan manehanna teu iman teh, manan manehanna teu percaya, aju ku kaula disiksa. Aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun dipikir henteu, sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu, akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno, Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno. Tapi ku hari berpecah belah. Kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri, kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerna pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae. Deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui. Horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya. Geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah. Komo lamun datang ka lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah,
iya diceplok ku Gusti Allah asal geus karar itu deulekeun cak Allah launa sya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratu kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak utara diditulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang manjeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu siksa ieu lah bah siksa di mana abdi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah paling lah kula mah lamun kangkal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ieu gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki. Nah jadi ti Irak terus ngeungkeui kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh. Di dinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Kuari aya kene. Kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh, ku didinya make satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masya Allah, nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara Saudi Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok dihaolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeunna ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok
lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mata lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Ieulah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkan kunyana supaya anak incu orang ulah bisa ngaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge neuk dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Numantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke. Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun ti Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana dikacikupakeun bae ka jansakeun aya citra. Aya anu ngabisiki coba teh ka puri ulah puri mah eueuh teh mah puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngeusian 50 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus dieusi ku Wahabi mun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieu lah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan Agil Sirot kudu naik nih. Sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tawarna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP. Kok kuari main kos kitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan. Supaya sunni rusak. Dihancurkan lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah. Amanta kabeh blut pigideg bage. Abi babi nu sajana nu nyarahun gideg kumaha kaharepna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih, cenah kiai perang, masalah. Dia perang paeh teu perang paeh. Dia ulah kitu cenah kiai kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran kitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik.
kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Boga pamajikan opat ye. Tah, ngan kunyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Ke sia balik isuk kana ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab ai mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho. Saya datang ke waktuna masing-masing. Geus itu persetujuan pemajikan opat oke. Gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik. Aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu baringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu peuting ieu ya. Kudu ada telepon ge teu datang. Geus ajeun lah peuting ieu teu datang. Peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Ah, pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah, cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna. Udah datang hiji-hiji aja. Salarial jasa aja. Langsung nyono. Pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung. Kebeneran nyana titah nyambut. Nyambut nyana. Dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana. Itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah. Nyana nyelapkeun urusan nyana. Cak nyana teh kula mah ai urusan sambutan mah geus beres ye nya. Ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali. Lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imah nya orang gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye, naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah cenah ieu 70. Cek cenah ganjaranna. Atuh ayo rasa sarere. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya ka dieu? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Hayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya. Aduh, jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah, karena geus teu kudu opat-opat hiji bae urang nu teratur. Ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah. Gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh. Teu mah modarnya na tuh. Masya Allah tilkal qura. Itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud. Umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus kebelah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah, handap jadi luhur-luhur jadi handap. Tandus hideung ku ari ge.
bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat, Kangjeng Nabi Lut umatna siksa. Mantap Kangjeng Nabi Lut diselamatkan ku Gusti Allah. Ti Yordan teh tinggal lompat ke Palestina, selamat Kangjeng Nabi Lut. Ngan pamajikanana korban. Tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah. Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman, Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman, Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman, Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman. Ya Allah ya Rabb. Mahal hidayah tilkal qura. Negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tadina Jawa, nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh anu mun kuring kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanjakeun kuari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakeun kredit eta. Ahli-ahli kreditnya teh urang dinya, urang kitu rancapaku terus urang kanya kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha. Gunung nimpah negara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang? Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantap kuari urang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah urang mun namu ka Aceh, lamun urang teu ngarti ka agama, ketika masak di ganjaan, nikmat di daharna, teu kebal PS. Ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget isi sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Turisina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horeng anak ada kulu cenah Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cenah ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae
urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib ceknya na sakedeng deui pas sakedeng deui geus deket kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun urang turun bisa tante cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah atuh peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah Gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dia jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi, dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaum teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawara kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetep nyana teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul eta teh ngarupakeun hiji ibrah hiji contoh hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheul. Entak ieu ayat. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ard wallahu alam bimaradi awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala nah eta kalimah-kalimat teh teu meunang sambarangan kalanjutanana lu bantak ngaji teh lain sambarangan ieu santai ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana
kuduku ala, kuduku fi, kuduku ila, dan lain-lain sebagainya. Kuduku ba, iya. Tah, orang pasantren teh mikiran kos gitu tah. Ketika ieu mah lain parantina kuduku bae. Kuduku mah ieu lain parantina ieu mah ieu. Tah, nu mentek lamun aya salah bae buatan batur. Kajahoan ku urang. Salah ieu budak ieu. Kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu. Tuh kan tenrop mah tenrop jorek urang hulu kopiahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren ngaranna tenrop eta tenrop uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok tenrop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggi kakeb pas. Tapi lamun orang kasep pamajikanna jore, ieu ge teu nerop sarua bae. Eta mah kudu nyandung sebenarnya mah. Sia masa di hatean bebangun endeup teh ya. Heula-heulanan, kumaha lamun awewena geulis asa lakina jore. Nah ieu. Lamun pasalakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung. Lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese. Gelis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nya mancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu aduh tuh aja pengen ge cenah kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hideungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha tah eta teu nerop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mangge kekepas kasep pamajikan jore ya geus nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae mal kebal kita tetap tentrem eta. Aduh. Masya Allah karim. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard. Apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyieun imah, nyieun hotel, muharajas. Can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi. Kok masih kene terus bae maksiat? Can jelas kitu telalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Umat tadi kumahakeun encan jelas itu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kafirin santerona khususna ahli Mekah atawa kafirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling urusan dunia masalah emang kenyataan pas gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten
sabanten guys cukup sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah bagus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan terpercaya ke pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bi dhunubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalayah di Indonesia awas ya cek Gusti Allah zina kuari mages ambalayah menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba kaing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saya tipisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya rong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai
Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya jati luhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karuh sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ayo terus urang ke Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa wecai tapi iya urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardha jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardha make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling mantap make bahasana yarisunal ardh pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah lagu ento ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean mah bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari
Cina kakarak dibuka asuplah ke orang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkan bahan baku belianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kira keberadaan anak neuk kumaha sedangkan jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah perpajakan anak terus melambung teka udah kunyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Iya teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar. Cina nyerang ka urang. Ieu kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura. Teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih dek demo ka mana? Oh pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencari teh hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia kumaha nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah. Pokoknya dek ditingkatkan pertanian. Sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal ka udag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak. Lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu. Ilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh. Ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tah geus beres tah geus. Beres geusan teman guys. Geusan heulanan. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kau bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Mual kuat kajen kumaha. Nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu mual kuat. Ngudag dolar Amerika teh mual kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing. Jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia.
lain kita ibadah nangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek tarakai. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha segala-galanya. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi? Cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahuna sya'u. Lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula. Manan manehanna teu iman teh, manan manehanna teu percaya, aju ku kaula disiksa. Aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun, dipikir henteu, sakadar ngadengekeun, dilaksanakeun henteu. Akhirna jadi guguyon, siksa ku aitah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka ing hatena ku aing geus dicap, diceplok, distempel geus moal iman. Kulantaran buang ka warah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno, Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus, ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke, istimewana Bung Karno. Tapi ku hari berpecah belah. Kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi. Kulantaran naon asah henteu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri. Kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerna pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae. Deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui. Horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya. Geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah. Komo lamun datang ka lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah, ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus kararitu deleukeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim, siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula. Jaga ku urang tina siksa Allah, urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal quratuh, kampung tuh, negara tuh, kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat. Naqussu alaika, kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad, he Muhammad, min ambaiha, tina caritaan-caritaan eta negara. Tuh, dele. Ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India, kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh, kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Tilkal quratuh, kampung Irak tuh negara Irak utara